Cung nu tiba saeta nini tah wae nyieun cireng isi. Cus ayeuna urang nyieun cireng isi, tengetkeun regepkeun alajuan nepi ka angeus. Ieu urang make takaran tarigu sagelas, aci sampeuna 2 gelas. Aci sampe teh tepung tapioka. Bumbuan sesuai selera uyah kaldu peci. Ulah kaliwat bawang putih bubuk desaku. Tah lamun bumbuna geus asup kabeh, ayeuna aduk-aduk heula sing nepikeun ka rata. Geus diaduk-aduk ayeuna cayan make cai ngagola. Caina teh 300 ml besti. Saeutik-saeutik we heula ngasupkeun ulah disakalikeun sabab lamun acina beda teh kadang sok babari lembek. Lamun sakirana geus kalis mah geus teu kudu dicaian deui kitu matak caina teh saeutik-saeutik. Tuh pokona mah sing kalis we nepikeun ka siga kieu besti. Ulah lembek teuing soalna lamun lembek teuing digorengna teh hese garing. Tah isianana mah urang boga ayam cincang besti. Sesa kamari nyieun ulen ketan di isian ayam aya keneh ayamna teh matak urang dijieun cireng isi. Tuh ngabentukeunana mah siga kieu we kabeneran urang boga citakanana rek dicitak cek yang tengah tere. Sabenerna mah leuk-leuk hoream paling hoream nyieun cireng isi teh. Tuh lamun geus dideple-deple tumpangkeun kana citakan eusian ku eusianana tinggal rapetkeun we siga kieu. Atau lamun hayang tereh mah lamun nu boga amparan-paran tingadonan geuningan tah siga kieu. Amparkeun sakalikeun terus giles make botol atau make naon we. Tapi urang mah sebenarnya ieu kakara di kieu-kieu teh teu pati bisa deui. Pan ngarah teu dihiji-hiji kitu ngadeple-deplena teh langsung we giles ku botol. Tah lamun geus dideplekeun ayeuna citak ku gelas. Siga kieu meureunan tuh citak we ngarah tere sekaligus 4 meureunan ngabuleud-buleudna teh. Cikan urang cobaan cekeng teh bakal bener moal. Pek teh tebelul geuningan besti tuh gagal total heueuh leutik teuing meureunan citakan gelasna tadi. Geus rengkoskeun deui kalakah barabe ayeuna mah urang deple-deple we jiga tadi tuh. Geus anggeus we tuh tingali besti teu karasa jadi loba geuning ieu. Ayeuna mah urang gorengkeun dina minyak tapi tong panas teuing minyakna teh lamun ngagoreng uca aci mah seperti biasa minyakna teh tiis abuskeun we. Seuneuna teh make seuneu leutik lain seuneu leutik seuneu sedeng we lah tong leutik-leutik teuing. Keun da moal ngabeledag ari cireng ipis siga kieu mah. Tuh kot baraeukah kieu besti gulah galeh geus gararing mah angkat we. Tinggal ikotkeun ka karembung melenung jiga nu reuneuh 7 bulan. Di daharna teh kudu jeung nanaon ieu mah geus aya isian geus aya rasaan ayamna ge pedes. Pas dibukakeun teh kot burahay itu tingali hayam jerona teh ngeunah ieu mah besti. Komo lamun dieusianna ku keju lumer atawa ku jando pedes alah ngaburinya jigana teh jelona teh nya ngeunah. Agaleun geura besti eta nepi ka tiis oge. Komo lamun di daharna make kuah keju geuningan ayeuna keur usum cireng kuah keju nya besti ngeunah pisan sigana teh.